Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mangguru. Mangguru seja neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Indung Berang. Ieu dongeng karangan Muhammad Fadil. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mangguru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Oge etang-etang iri ngarojong ngadeudel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Tong hilap diantos ku Mangguru jempolna, komentarna atanapi pairanana. Oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Hatur nuhun sateu acana. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru. Sanggeus beres naher cai keur mandi orok jeung pamajikanana. Bisi kaburu wa amah datang manten. Rosadi geuwat malikeun motor lurah barna. Bisi rek dipake ngantor deui ka balai desa. Lurah barna milu atoh ngadenge beja ti Rosadi anu karak boga anak. Balikna oge dikeupelan deui duit jeung bea sakarung. Pajar teh jang milu nyeumpal orokna cenah. Bari ngomong hampura can bisa nempo orokna. Kulantaran kudu tugas deui ngantor. Puguh we Rosadi kacida nganuhunkeunana. Anu jadi pingpinan rahayat di lemburna. Anu sakitu wijaksanana kalayan berehan jeung amanah. Rosadi balik bari mawa hate anu bungah-bungangang. Sabab meunang milik anu kacida gedena pikeun dirina anu hirup basajan mah. Aduh, alhamdulillah milik si Ujang, ceuk Rosadi ngagarentes dina jero hatena. Da memang nya jalma lahir kadunya dibarengan jeung rizkina. Cukup meureun keur meuli pakean orok anu anyar mah jeung keur bekel dahar saminggueun. Sabab dicarek heula ku palurah ulah wakamacul meunang saminggu ieu mah dititah ngurusan heula pamajikanana anu karak hudang ngajuru. Gancangna ieu carita nepi ka imahna kasampak wa amah geus datang keur ngamandian orokna. Mani tapis pisan abong geus pangalaman jeung jadi kabiasaanana. Bibir wa amah telat bari nyeupah nyerengeh barang nempo Rosadi anu karak balik ti lurah barna bari manggul beas pamere. Rep si Jakep sinduku tunggal. Rep saniskara Indra maratang nareleman jajasara lewi. Mapat jampe rahayuning karahayuan. Mapat simpe lebah rusiah istirah cai. Cai wenying, cai meucing, sire buji cipta rasa. Gumulung nya hiji cicik. Wiji asih ti pangarasa Gusti. Jempling rap si Jakep. Bray, bruy bray. Kaji bulan kaji bencang. Gumilang murub mubiar cahaya ngalang. Asihan raga, asahan rasa. Sab isuk angere jeung pitapak. Rap si Jakep
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ceuk wa amah gegara nyeman bari mapatkeun jampe pamakena ngamandian orok Rosadi anu katempona anteng jeung teu ceurik. Brengsek ngamandian orok tuluy dibedong deui. Sanggeus dibaluran ku kayu putih jeung pupurna nitah disusuhan ku pamajikan Rosadi. Alhamdulillah geuning ujang eta boga milik. Kabanyaran wa oge mawa goreng lauk. Tadi si aki nguseup cikulah meunang 5 siki. Dibawa we ka dieu keur si Nyai anu anyar ngajuru. Sabab kudu loba barang jahar anu ngeunah ngarah haja ci susunya dah kitu jalu. Ceuk wa amah ditungtungan ku seuri bari nyisig huntuna anu beureum ku seupah. Alhamdulillah wa abdi kenging milik ageng dipaparinan ku palurah bea sareng artosna. Hatur nuhun oge ka Uwa anu parantos ngeresakeun dongkap ka dieu kanggo ngurusan istri sareng putra abdi Uwa. Ceuk Rosadi bari nyium leungeunna wa amah hormat jeung nganuhunkeun. Sami-sami atuh jalu. Keunya wae jageus janji sumpah jeung kawajiban Uwa. Nyulung anu ngajuru mah cong boro beurang. Nyajan peuting atawa keur geuring oge teu meunang embang atuh jalu. Kudu jaek wae. Uwa oge meunang elmu wawaris ti nu jadi nyinyi baheula. Sabab anak-anaknya mah eueuh anu ngajojo jeung elmu ti nyinyi. Uwa teh incu anu pangleutiknya ti anak nyinyi anu bungsu. Sabab elmu ieu mah lain diajarkeun jamoal katalar ku jalma anu lain jodona mah. Loba pantaranganna jalu jeung loba aturan anu kudu dilakonan ngarah elmuna sampurna raket jeung raga. Ayeuna oge Uwa teh geus kolot pisan. Tapi Uwa teu bisa nyurunkeun elmu Uwa ka anak incu Uwa sorangan. Sabab teu aya anu ngajojo jeung elmu Uwa. Uwa teh sieun elmu Uwa tumpur teu kapuluk ku wawaris Uwa. Uwa teh sieun kaburu dipunjut ku Gusti tah kitu jalu. Ceuk Uwa amah ngalalakonkeun carita ti mana asal elmu marajianana. Aya gurat kasedih dina paromana. Basa nyarita can manggih jodoh anu bisa narima warisan elmu anu sakitu dipikabutuh ku jalma di lembur anu jauh ti dokter jeung rumah sakit anu biayana teu kabedag ku jalma leutik. Nah kumaha kitu Uwa? Teu tiasa diwariskeun ka saha wae kitu Uwa? Ceuk Rosadi bari ngasongkeun kopi hideung jeung bubuy sampeu ka Uwa amah. Jalu elmu Uwa mah kabeh oge make jampe asihan wungkul. Lamun diturunkeun teh ukur sakali ngucapkeun tapi kudu apal. Nya sujang apal kitu jadi asihan Uwa basa ngamandian orok. Pasti moal apal apanyan. Ari geus jojona mah awas maca ujang aya dina hate. Urang tinggal ngucapkeun wungkul. Ceuk Uwa amah bari ngaragot ci kopi hideungna. Rosadi ngan saukur unggut-unggutan bari jeung teu ngarti naon anu diomongkeun ku Uwa amah. Omatnya ujang Nyai sing kahaje ngurus bujak nepi ka geje. Sabab katurunan urang anu bakal neruskeun lalakon hirup urang jaga. Orok keneh mah seungit. Kudu apik ulah loba ditinggalkeun sorangan. Bawa we ka mana oge lamun bisa mah. Keun wae digolerkeun jeukeut urang oge.
Najan bari nyeuseuh atawa geger oge teu anu penting katungguan cah kicu. Ku uwa geus jiburaan panglay keur nyinglar anu teu kacempo. Kaje eta bawang anu diciir ku panyicik anu dikaitkeun dina bejongan ulah nepi ka leungit atawa dipiceun. Eta teh meunang marancahan uwa. Lamun orok sare simpenan sapunyere 7 lay. Beungkeut ku karet bari tunjaan barang anu seukeut nya arek gunjing atawa silet dina handapeun bantalna. Keur nyinglar balai tah kitu jalu oge nyai. Ceuk uwa amah peupeujeuh karo Sadi jeung ka pamajikanana anu can pangalaman boga budak. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, poe Senen liwat tengah peuting uwa amah geus hudang tuluy ka cai ngadon salat tahajud. Beres salat manehna nyokot nyiru anu gede ditundaan sababaraha hiji gelas anu eusina kopi pait, kopi amis, citeh pait, citeh amis, cai bodas, rujak roti, rujak cau, nepi ka dewegan meunang meulah oge aya. Teu tinggalkeun udud lisong jeung parukuyanana. Diuk deukeut hawu bari mapatkeun doa kanu Maha Kawasa. Sabab isuk manehna rek mitembayan panen pare di sawahna. Yeh cag heula nya hei.